Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka genep welasna. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe bira subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jalma kajajaden bagian anu ka genep welasna. Kumaha salajengna? Para wargi sadayana, kajadian anu kungsi lumangsung di buruan imahna Lurah Asep. Estuning gancang pisan sumebar jeung nerkab bejana. Dina waktu anu ngan ukur sakedeung oge. Warga Salembur Jatilinduh mah geus nyarahueun kabeh. Si Tregos beureum anu geus mampu meruhkeun si Jolat jeung dua baladna. Jadi bahan kacapangan jalma rea. Mangrupaning kenal pamuji pasuliwer ngawakilan rasa kataji sarta saeutikna mere harapan anyar pikeun ngawujudna katengtreman di unggal pilemburan. Siga dina waktu harita dina wanci panon poe masih keneh rada genah dipake moyan. Kalayan pohara uplekna Kang Husna ngawarangkong di tepas imah jeung dua laki anu meh saantragan pisan jeung dirina. Teu arindit ka kembon sigana mah poe eta deubuhan poe Jumaah. Geus lumrah ari di pilemburan mah unggal poe Jumaah teh kalolobaanana warga sok araya di imah pajar teh ngagungkeun poe anu dimuliakeunana ku Gusti pikeun urusan ibadah. Teuing tah lamun urang Cipaseuk mah euy. Pandi Cipaseuk mah aya paguron penca eta teh. Cek salah saurang batur Kang Husna. Mangsa ngira-ngira ti lembur mana asalna si Tregos beureum. Lah, panti heula oge kungsi aya bejana. Anu ngasup paguron oge nepi ka kapidara cenah mangsa du hareupan jeung si Jolat teh. Tempas nu saurang deui. Tapi heueuh ketang nyalamun lain urang Cipaseuk urang mana atunya sabodo teuing lah rek urang mana-mana oge. Anu penting mah si Jolat geus aya nu ngawara nya susuganan we pikeun kahareupna mah tuwaranieun deui ngabangsat eta komplotan teh. Ke lain kitu panceuk palura oge lamun geus kanyawan saha sabenerna si Tregos beureum maka rek dibere domba minangka hadiahna cenah eta teh. Bener teh Husna? Cek eta jalma bari ngarerer ka Kang Husna. Kang Husna timbang unggul. Duh, asa kaingatan euy. Can boga jukut kuring mah ieu teh. Domba bisi geus lapareun mangkaning keur anakan itu teh. Lain ngalelewe sarua kuring oge can boga jukut ieu teh Kang. Cek Kang Husna. Atuh akur mun kitu mah. Rek balik heula tuh nya. Kuring oge da pamajikan bisi geus kadagoan. Ieu daun cauna bisa dipake. Bariakeun heula atuh si kopina lebar. Kang Husna lutret kang duaan. Sanggeus esa ci kopi dia laguk mah anu duaan gancang amitan. Sarta nu saterusna pating ngaleos ninggalkeun imah Kang Husna. Kang, itu domba beberean wae, lapareun jigana maka. Cek nyilam anu harita ngurunyung ka tepas imah. Nya ieu teh nyi deuk ngalajukut ya oge. Kagok tadi mah aya si Jumat jeung si Sarip piraku ari kudu diusir mah. Teu ngomong deui geus kitu mah gancang bae
nyilam meresan wadah urut nyuguhan anu ngawangkong. Ari Kang Husna gura-giru ngoloyor ka jero imah. Nyi kadenge suara Kang Husna anu nyalukan ti jero. Nyilam teu langsung nembalan, gancang bae nyamperkeun ka salakina. Aya naon Kang? Tanya Nyilam mangsa geus aya di hareupeun salakina. Ieu baju akang teu diseusuh. Kang Husna nunjuk pakaian pangsi kelir hideung anu digantungkeun dina galar. Pan kenging nyeuseuk kamari eta maka. Nah geuning barau kene kesang. Jeba ieu calanana nepi ka kalotor kieu deui. Kang Husna nembongkeun kokotor taneuh anu narapal dina eta calana. Suga eta ku akang dianggo atawa henteu? Dararaosan kuring mah asa geus dicuci Kang. Pan akang mah teh kamari oge can disalin atuh Nyai. Moal kitu ari dianggo ku si Aris mah Kang. Henteu. Pan kamari jeung basa jeung peuting tadi oge si Aris mah mamake baju anu pulas bulau. Jeung deui kapanan taradaekeun sapake si Aris mah. Nya, taradaekeun sapake jengkol si Aris mah. Sanajan pakaianna geus saukuran jeung akang oge, bungeun make pan si eta mah. Pikeun sakedapan mah Nyilam ngan ukur kurang kerum. Da memang kasaksian ku panon sorangan. Baju anu mana wae anu ti kamari dipake ku nu jadi anakna jeung nu jadi salakina teh. Lapang enten Kang. Raraosan teh tos diseuseud da ku abdi teh Kang. Can incuan geus pohoan kitu geuning Nyi. Kang Husna semu nyereng. Ngan ukur ngadilak Nyilam mah dikitukeun ku salakina teh. Saratan saterusna mah ngoloyor ka kamar cai. Rek mumbahan wadah urut anu ngaropi. Ari Kang Husna sanggeus disalin heula pakaian mah gura-giru bae ninggalkeun imahna bari mamawa karung jeung aritna. Dina mangsa Kang Husna karek indit rek ngalajukut. Hari jang Aris mah harita teh geus bebeunangan nepi ka muncuguk sundungna. Riz geus pinu. Selengkeungna saurang jajaka anu tetela geuning jang Apan anu tayoh nama sarua harita oge keur ngalajukut di tegalan nu sasari. Geus pan atuh geus mah barang balikna yuk urang oge seutik deui da. Jang Aris tibang unggul gek diuk heula ngado nempukeun jang Apan anu keur dodongkoan ngaritan jukut. Teu lila antarana jang Apan oge geus pinuh karungna. Teu kana sundung ari jang Apan mah da dombana kur hiji atawa dua meureun. Saenggeus leureut heula sakedeung mah bring we jang Apan jeung jang Aris marulang. Jang Apan leumpang pangheulana dituturkeun ku jang Aris anu rukat rekot mamanggul sundung. Riz, si Tikah bogoh cenah ka maneh Riz? Cek jang Apan kituna teh bari rada ngalaunkeun lengkahna dibarengan ku ngalieu heula ka tukang. Geuning malah seuri maneh mah. Bener ieu mah. Kamari we si Tikahna ngomong ka uing kitu, bogoh cenah ka jang Ais teh. Bejakeun ka jalmana, telat kitu Pan. Urangna geus boga ka bogoh ayeuna mah Pan. Geus boga. Nah saha kitu Riz? Jang Apan ngarandag heula ayeuna mah. Neng Yasmin. Nu balik si tekehet Nya. Lah teu percaya aing mah Riz. Jang Apan rada juba-jebi. Tibang nyerenge jang Aris mah. Saja jalan meh teu pegat bangkongan teh. Nepi ka teu karasa. Antuk nama jang Aris jeung jang Apan geus narepi deui ka pilemburan. Bisi rek nyimpang heula tuh Riz. Cau-cau we mah da aya Riz. Cek jang Apan basa rek mengkol ka jalan anu ngajugjug ka imahna. Irah diwe lah Pan kagok. Dombana Lurah Asep bisi geus gegarawak kana lapareun deui. Nya atuh sok kitu mah. Geus kitu mah jang Apan mengkol ka belah kenca.
Jang Aris mah lempeng be nyolang jalan anu keur dikeureuyeun. Dina waktu anu teu pati lila oge, Jang Aris geus nepi ka imahna Lurah Asep. Eueuh sasaha di tepas imah teh, teuing keur di jero asugan atawa keur arindit-inditan. Sanepina ka bibir imah, jukut diparab-parabkeun sawareh ka domba. Larampus pisan nyatuna teh, matak pantes dombana oge sakitu lalintuna. Asa gancang-gancang teuing ari Teris. Lurah Asep ngurunyung nyamperkeun ka Jang Aris. Angkatna rada rebun-rebun keneh tadi teh Pak. Oh, paing tanginas aturis. Gek Lurah Asep diuk dina bangku awi. Ngadon nempokeun Jang Aris anu keur pak-pikpek maraban domba. Siga anu kataji Lurah Asep teh. Sabab tetelah Jang Aris mah barang gawena rapekan. Ngurus dombana oge katempona teh pinuh kanyaah kawas kana domba sorangan. Dieu diuk heula Riis, ceuk Lurah Asep mangsa Jang Aris geus rengse maraban dombana. Atuh koloyor, gek Jang Aris diuk digigireun Lurah Asep. Ieu teh si Yasmin keur ka kebon jeung indung Riis, rek ngalalap cenah mah. Jadi bisi rek ngopi atawa rek barang dahar mah di jero we nya nyokot ku sorangan. Ceuk Lurah Asep bari neuteup antep ka Jang Aris. Ah, sawios Pak, engke we di bumi Pak. Lain sawios-sawios, tong diantep kosong eta beuteung teh. Duh, waragena ieu teh Pak. Tadi di Tegalan teh balot rameula sareng si Apan. Nu bener. Ceuk Palurah, Jang Aris nembalan ngan ukur ku unggek. Kieu ye Teris. Ceuk si Yasmin, hidup duaan teh geus bobogohan cenah. Bener teh eta Teris? Laras Pak. Tembal Jang Aris kanu era. Syukur atuh. Doa pisan Bapak mah ari kitu. Erek iraha nanya anak ka dieu jeung Bapak Aris. Jang Aris malah ngeh kae seuri. Har, kunaon malah seuri sagala Aris? Lurah Asep kurang kerung. Atuh da lucu Pak. Nembe oge kamari abdi bobogohan sareng Neng Yasmin teh. Piraku langsung narosan mah Pak. Tembal Jang Aris rada cungar cengir. Nyatukeun be. Da teu pamali ieu Riis. Aturanana soal nu kitu mah. Rek lila erek sakedeug oge bobogohan nanya anggar we. Ari resep mah bisa langsung nanyaan Riis. Ih, sanes kitu Pak. Abdi mah teu acan pinter usaha. Sajabi teh eta abdi teh hoyong gaduh heula rorompok nyalira. Kapanan teu cekap ku tresna ngalaki rabi teh Pak. Kadah siap heula dina sagala perkawis itu ieuna. Sarengna deui pan abdi mah yuswana oge nembe 20 tahun langkung sakedik ieu teh Pak. Abdi mah hoyong masantren heula supados cekap ilmu kangge bekal ngarumah tanggi. Kitu ta Pak. Ukur unggut-unggutan Lurah Asep mah mangsa ngadenge caritaan ti Jang Aris anu samodel kitu teh. Atrapisan aya kareueus dina sorot matana. Cag tunda heula lalakon Jang Aris anu ngarasa kagugu ku caritaan Lurah Asep. Anu katempona teh siga geus teu sabareun pisan hayang gura-giru ngawinkeun anu jadi anakna. Ayeuna urang sampeur heula kayaan di lembur Cilanjung, nyatana di lemburna Juragan Ramdi. Dina mangsa anu sarua harita teh Juragan Ramdi keur diuk di tepas imah. Meus-meus liuk deui nempuan jalan siga aya anu keur didagoan. Dasar si kasebelan. Nah, lila-lila teuing jelema teh atuh. Juragan Ramdi kukulutu sorangan. Ku siwal keur kitu teh ngaluarkeun udud keretekna tina pesakna. Didudut sabatang tina cangkangna. Cekes, kelepus, diseusup siga anu nikmat pisan.
Sanggeus rada lila antarana antuk nama aya nu ngurunyung datang. Tetelan nu datang teh si Engkus. Geus di mana heula atuh sia teh Sarkus koplok. Asa kulila-lila teuing deuleu di tita teh. Juragan Ramdi siga anu pohara keheulna. Teu ka mana-mana heula juragan. Nya langsung ka dieu ieu oge. Tadi we di dituna loba wangkongkeuneun juragan. Kumaha cenah hasilna? Duh, parah cenah juragan. Parah teh parah naon deuleu? Juragan Ramdi nepi ka kurang kerung. Si Rondok jeung si Amudra ripuh. Tadi oge ngajaloprak keneh. Sirah jeung beungeutna meuni barareuh juragan. Kumaha? Eleh ku pejuh maksudnya? Lain ku pejuh juragan. Tapi ku saurang jajaka sakti cenah. Si Julad oge nepi ka tutung jeung potong leungeun kencana. Si Julad mah langsung nepungan guruna cenah. Basa penting oge dianter ku si Dempak rek menta diubaran. Gebeg. Pohara ngagebegna juragan Ramdi. Mangsa nampa laporan ti si Engkus anu samodel kitu teh. Nah saha cenah jelemana? Tetepan juragan Ramdi pinuh ku rasa kapanasaranan. Teuing juragan, da make tergos cenah anu nyerang ka si Jolade. Edan goblok. Aya we pibanguseun teh. Juragan Ramdi siga nu pohara jengkelna. Si Engkus anu ngan ukur cicing siga anu teu wani loba nyarita ari nempo juragan Ramdi keur dina kaayaan kitu mah. Kudu nita kasaha deui atuh ari geus kieu. Cek juragan Ramdi deui satengah tumanya ka dina sorangan. Pikeun sajongjongan mah si Engkus jeung juragan Ramdi ngan ukur pating haruleung. Juragan, antuk nama si Engkus nyarita. Tibang ngareret juragan Ramdi mah. Gancang si Engkus ngadeuketan ka dununganana. Sarta nu saterusna mah nompokeun bibirna kana ceuli juragan Ramdi. Katembong juragan Ramdi rada kurang kerung mangsa ngadengekeun harewosna si Engkus teh. Sanggeus sabaraha kedapan antuk nama juragan Ramdi unggut-unggutan. Nyeh seuri si Engkus oge pipilueun seuri. Nya di mana eta teh cicingna Kus? Tanya juragan Ramdi sanggeus si Engkus pindah deui diukna. Di mayak pak eta teh juragan. Ngan sieun menta gede we. Ye kumaha teh? Di mayak pak juragan. Ngan sieun menta gede we pamuruhanana juragan. Belah. Gampang perkara eta mah deuleu. Rek sabaraha wae oge ku aing teu burung dibayar. Isukan we jeung aing ka ditu nanya. Mangga siap juragan. Ke. Ari guru si Jolade di mana eta teh pangajarkanana? Teuing atuh juragan. Anak buahna oge anu nyanaeun. Da teu saguru teu saelmu. Anak buahna mangan ukur patalukan si Jolad ungkur eta teh jadi kurang apaleun. Juragan Ramdi unggut-unggutan. Sedangkeun ari jalma anu keur diwangkongkeunna mah nya si Jolad. Harita teh keur sila di hareupeun saurang aki-aki anu papakeana jeung ikatna dijieun dina kulit maung. Di hiji imah anu pernahna aya di wewengkon Pileuweungan geus kolot pisan siga nama eta aki-aki teh. Buukna anu ngarumbai sama tonggong oge geus barodas kabeh. Kitu deui jeung kumis sarta janggotna anu ngagebay panjang samat dada. Geus barodas kabeh oge. Tapi sok sanajan kitu, ari pangawakanana mah eta aki-aki teh katembongna masih keneh keker tur calangker. Digigireun si Jolad, si Dempak nepi ka pupurungkutan siga nu sieun. Kayan si Jolad geus biasa deui ayeuna mah. Dina leungeunna oge taya tapak tatu seutik-eutik acan. Cek aing oge tamatkeun heula ari ngelmu teh deuleu Jolad. Da sia mah teu sabaran pisan atuh deuleu.
tetepan eta aki-aki pohara seukeut. Nya bah rumasa kuring nu salah ya teh bah, cek si Jolad bari ngeluk tungkul. sia deui sakalian diajar jeung si Jolad deuleu digembleng ku aing nepi ka sakti si Dempak. Cek eta aki-aki bari neuteup ka si Dempak. Bener ya teh Batong. Si Dempak siga anu teu percaya. Nya bener atuh goblok, iraha aing sok ngabohong deuleu. Komo ieu poe Jumat cadu aing ngabohong mah deuleu. Nuhun pisan atuh bah. Si Dempak siga nu bunga. Tapi ku sabab sia mah munggaran pisan, mangka kudu dikeum heula ku aing di talaga deuleu. Cek eta aki-aki anu tetela ngaranna teh Bah Atong. Dikeum nya ngarah naon kitu eta teh bah? Cek si Dempak nepi ka kerum. Lah loba teuing tatanya ilaing mah nyarasakeun we engke hasilna ku sorangan deuleu. Teu wanian deui ngomong si Dempak oge ari geus dikitukeun mah ku Bah Atong. Jolad sia mujasme di heula nya di gua anu teu heula teh. Aing rek ngeueum heula si Dempak di talaga. Siap bah, mangga. Cek si Jolad nepi ka acong-acongan nyembah ka Bah Atong. Geus kitu mah jung Bah Atong cangkat tina tempat diukna. Sanggeus umajak ka si Dempak ku bahasa isyarat nama. Gancang bae Bah Atong kaluar ti imahna. Saratan saterusna mah lumampah ka belah kidul. Dituturkeun ku si Dempak. Rada jauh oge talaga anu dijugjugna teh kudu ngaliwatan heula rembetna ka kayon di pileuweungan. Tapi antuk nama duana oge teu buru ngarepi leutik talaga teh ngan si Dempak oge nepi ka bibiri gidigan. Sabab kaayaan di eta tempat teh wara pisan geueumanana. Tangkal caringin anu dahan-dahana pating rangkadak sarta geus jaranggotan rajeg sisieun eta talaga aya kana walasan tangkalna. So ancrub asup ka ditu tuh si Dempak. Cek Bah Atong kituna teh bari nunjuk sabangsa ningguha anu liangna meh kabeh kakeueum ku cai talaga. Batan langsung ngaguguma si Dempak malah murangkeun siga nu sieun. Kunaon ngadon murangkeun kitu? Gancang acrum goblok, acrum. Cek Bah Atong rada nyentak. Moal naon ieu teh bah? Moal deuleu paling oge dihakan buaya sia teh. Henteu sarurudi teuing atuh ari kitu mah bah. Dasar kompodan borangan sia mah deuleu. Moal goblok sia. Moal naon? Pan aya aing di dieu deuleu. Manya aing rek maraban buaya ku jelema. Ayo. Siga nu asa-asa. Geus kitu mah si Dempak ngamimitian ngalengkahkeun sukuna ancrub ka eta talaga. Jero di sisina oge eta talaga teh si Dempak oge meh-mehan laput. Bus si Dempak asup ka jero guha. Tetela ari dina guha mah kawilang deet. Si Dempak oge nepi ka ngalacat heula. Sok sila di dinya sia. Dampaleungeun rapatkeun dina hareupeun dada. Masing aya naon oge tong wakat cengkat lamun ku aing can ditina cengkat mah deuleu ngajeda we di dinya sinyal se. Cek Bah Atong rada ngajorowo. Teu kungsi nembalan si Dempak gancang ngagugu. Tina samat beuheung ka luhur mah teu kakeueum si Dempak teh. Reup geus kitu mah Bah Atong meuremkeun matana, bibirna kunyam-kunyem siga nu keur mapatkeun jampe pamakena. Geus kitu mah Bah Atong nyiduhan cai talaga. Sanggeus diciduhan aneh. Karasana ku si Dempak mah cai talaga anu satadina pohara nyelecep nate bet dumadakan haneut karasana. Ya Dempak sing ingat kana papagah dewek tadi. Tong wakat cengkat masing aya naon oge ari can aya parentah ti dewek mah deuleu.
cek bah atau ngawanti-wanti si Dempak timbang unggah curelat celeng les kalayan dina gerakan anu pohara hampangna geus kitu mah bah atong ngacurelat ninggalkeun eta talaga sarta tekung silila oge geus ngiles deui di antara rajegna tetangkalan. Tapi dina nalika keur kitu ujug-ujug uluh waktosna kabujang seep keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payeuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi